Hiji dongeng deh anu janten kenyataan para wargi tah aya salah sawias dongeng ti sepuh kapungkur cincang kupingkeun we pedarana ti wadadan kumaha. Nah jadi kieu nya masih keneh pun uyut kan pun uyut teh gaduh sawah kebon di ditunya tuh dihanap dina pas nanti itu teh bendungan. Nah baheula mah da sok ngendong di lebah. Di arenongan berarti. Bendungan gitu. Nah pas uih ti ditu bade ngagandong pun bibi. Karena gandong nepi istirahat di dieu. Di dieu pisan. Di dieu pisan tah di wilayah ieu ye. Ieu teh namina bubulak ieu teh. Ieu teh namina bubulak. Tah bubulak. Bubulak. Tah eta ge da pun bibi teh paling umur teh meureun 4 tahun 5 tahun Mohon. Digandong keneh teh ditu. Digandong ti ditu. Tah pun ieu teh ngobrol nyarios ka pun bibi teh. Dek, tah isukan mah urang ti dieu teh bakal ningali kai ngaplak. Dieu teh bakal ningali kai ngaplak. Kapan ayeuna kabuktianana Benernya Gusti nu Agung. terang ieu teh bakal dibendung gitu. Eta tahun sabaranya pokona mah ayeuna umurna teh meureunan kana 60-an leuwih lah, 60-70. Nah anjeunna nuju sekitar 4 sampai 5 tahun meureunan gitu dan digandong keneh nya. Tadi dia pisan gitu. Tah ieu teh isukan bakal ningali kai ngaplak di dieu. Kabuktosannya ayeuna. Wah, bener-bener. Tak eta salah sawios kesaktian sepuh-sepuh kapungkur teh. Janten bisa disebutkan aya bahasa saceduh metu, saucap nyata. Tak eta. Jadi cekolot baheula ieu bakal kapanggih isukan bakal ngaplak. Ternyata leres ayeuna nu jadikeun mega proyek ku negara nyata bendungan leuwih keris tuh ka pali dieu tuh katingali leganya. Tak ieu salah sawiosna sepuh kapungkur teh palinter di luar nalar teh benten sareng nu ayeuna nyaan kapungkur mah ngetanggenan cekasarna geus dina luareun sirah cek ayeuna mah 3 kali 3 geus make kalkulator atuh geus lalieur. Tanya meureun eta salah sawiosna sepuh kapungkur tah. Janten eta hiji buktos ketika sepuh kapungkur nyebatkeun yen isukan teh bakal ngajadi nyata ternyata ayeuna nyata pisan anu dinikmati ku urang sadayana nyata janten bendungan leuwih keris ayeuna. Wah bener-bener panjang sekali sejarahna kanggo dusun Guha Desa Handaperang. Hiji dongeng deh anu janten kenyataan para wargi tah aya salah sawias dongeng